Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpangkan nama Abi Aprilia Nurlandari di kelas 12 MIPA 3. Di dia Abi bade macaken biantara tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggaken ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, berimana kana kodo jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkan keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain teh eta, bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kejadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kodo jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kesabaran urang salila urang hidup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupkeun katetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah Subhanahu wa taala, deuk nu hade, deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana kodo jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi upi mah aya cariosan anu merenah di hati abdi. Nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.